ayeuna nado manaon heula? Ayo babaturan. Oke, beres ayo babaturan langsung susiat. Nah, iya lokasi mengambil tag video dua nadoman. Ayo babaturan sareng susiat. Kunaon? Hah? Cucu kungku di belah mana tuh? Di belah mananya? Dirinya wae, di dia di. Hah? Di belah mana? Sok. Tempatnya sekembang babadotan. Seur cucu. Oh, siap. Kalau orang cepat kamera nak. Gerakan kuat sesat nota. Oh, jangan gitu ke. Itu ke ciri. Geser ke belah dia. Masjidna benang. Masjidna benang geser. Tah, leuwih ting. Kapengkeureun kapayuneun pencek akhir tangana langsung assalamualaikum. Oh gitu cing tahan. Entong gitu atuh unggah kuenya. Unggah kuenya. Siap. Sok itu mencekak unggah langsung assalamualaikum. Kalanya cicing biji dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi duaan tade macakeun nadoman khususiat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Rame jalanan. Tara pen. Hepela. Bari kalhur. Ya, Lima ningali jeung Nabi. Hade tuh ya tuh.
unggul. So atulah naon ka dieu atulah ka dieu. Di mana? Ini didinya. Itu dia. 5. Sok atuh. Tilu. 5 ningali jeung Nabi kapengkeureun kapayunan. Genep dina. 5 ningali jeung Nabi kapengkeureun kapayunan. Genep. Kala jadi Gen sok mah genep dina lampangan. di sisi we hiji 2 5 hiji 2 tilu 5 ningali jeung Nabi kapengkeureun kapayunan genep dina. oh akhirnya genep barang duaan Paham. siap Kahampangan. 2 genep tilu Genep dina lahampang. Lahampang. kampangan sok hiji 2 tilu Genep dina. hiji 2 tilu Genep dina kahampangan. Teu aya tilas-tilasna. Iya apa namanya? Kumaha Juheuh, potong? juheuh. 2 tilu 7 kali. 7 kulem 7 bulan hotana di mana nama tarakulem kadalapan nu paling saraninggal salongkangan kasalapan masa mantap. salapanan Mah masa mawon. Masa mawon. semua Masa mawon. Masa mawon. Masa mawon. Masa mawon. semua Itu ujungnya. salapan Kasalapan. Masa mawon. mau antara keunggulan tak 10 dibabarkeun terus bersih disebutkan hiji 2 kasalapaneun Sangkut aja Gusti ulah sadayana ya. oh hiji salapaneun 2 tilu Kasalapan masa mawantara kaunggulan antara keunggulan tak masa mawon masa mawon samuan salapan masamuan masa antara keunggulan tak hiji 2 tilu Kasalapan masa mawantara kaunggulan tak kasapuluh dibabarkeun tos bersih disepitan itu adalah datang Tuan Nabi kena terang dulur tidak dia datang Tuan Nabi bari oh hiji 2 tilu Dia katang Tuan Nabi terang dulur-dulur insya Allah dirasa cina segala coba Yalah.
Nah, jadinya ngeliat kan dia. Wasal. Ya. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Katakanlah. Di mana? Bari patangong-tangong weh. Bari patangong-tangong. So. Bari patangong-tangong kali. Yo. Aduh, atuh gitu. Oh, sok naik. Aduh, kumaha tuh? Ayo katendean sana kendede. Nah, kumaha ieu teh? Selesai. Iya iya, awas ayo di luhur. Ah, itu. Ayo. Stop. Karet peninggalan. Nyala uang kan itu, ayo kan itu. Ayo kan dia. Tah, gitu. Biji. Telah. Siap. Tahan. Nah. Kata tolong na. Wah. Suara apa? Alah, hese cengkat. Suara kenapa ya? Kayak keirahan. Betul. Ayo kata kalian. Wah. Ada ngaget lagi. Aduh, yuk. Sakit. Iya. Katiluna sasato antara lumpat tijeng nabi opat laleur tewantunan entep dina salirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.